Bray, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kasaden haturan wilujeng wayah kieu. Ya. Urang ngobrol jeung bubuyutna si Kabayan tingku mah silsilahna jadi bubuyut si Kabayan pokona mah nu ngaranna si Kabayan mah geus mabir tayana mah jeung bubuyutna teh beureunan. Bisa oge anu cinta mika resep mika deudeuh kana budaya baheula zaman si Kabayan pangadulan. Terus dan lain sebagainya we. Kita ngarulet berenang dia mana buyut hadiahnya gitu tah dina video shot kan sok di puter-puter gitu tah jadi puter-puter gitu ya tah tinggal di anjir sarua gemuk mana mah gini ya mana sih diri penan gitu da urang mah saya bubuyut si Kabayan emang miripnya mirip saha mirip satu teh ayeuna teh Hercules gitu mirip Hercules ya si tukang heureuy si tukang ngalonyeng oge nya aduh bisa ayeuna mah jam sabaraha tadi itu di Bang aya karek 4 menitan mah pasti lila sih mah siapa sih mah di zaman baheula keneh mau mengenal motoran hayang leumpang sih leumpang atuh urang aya cing atuh ulah diturutan teuing atuh ieu da karek hiji rasa itu ge awak atuh begang lain sehat anjir ngaripu we sih teh diimpos da pan urang dalam rangka ngaripu sorangan cing atuh mana mau urang nurut buat jeung si Kabayan kan zaman baheula kan beda deui atuh zaman baheula jeung zaman ayeuna mah ieu zaman baheula si Kabayan make cetok ya bubuyut teh meureunan zaman harita we meureunan bisa disebut turunan naonna dan sebagainya turunan pangadulan pompongna eta sia mah ngadul geuningan pamajikan sia mah candi banjur mah terus eta we gitu jadi nurut buatna teh kitu tah nya ulah nembe ka diturutan teuing tapi da resep atuh bener betul resep da geus kehidupan sapopoe atuh resep sok urang mah nu jadi pertanyaan resep kunaonna sing batur tina si Kabayan kan pengadulan terus horeamna naon nyantai beban bahasa ayeuna mah mager tara boga si Kabayan mah irahan boga hutang anjir wah tara sia tah mah tah aing mah teuing nah kangan keur bubuyut mah teuing sigan ku zaman ayeuna mah si Kabayan bisa oge aya wae bisa oge manehna sabab teu hayang boga mobil maneh cing ulah nurutan teuing zaman harita atuh urang boga rencana mangan teu bisa mobil oge anjing teu bisa aing pang-pang mah bener jadi hampir saruana tah mata ku urang disebut maneh bubuyut si Kabayan teh anu saruan padahal mika resep mika Yungyun teh sigana ieu mah sigana ieu mah euy eta harus resep ku ngedulna jadi loba batur jadi loba batur mun loba layan sigana mah jadi kumaha carana ieu tina ngedul ieu urang teh cicing we kehidupan goblokna mah aya kumaha carana supaya tina ngedul ieu teh jadi nepi ka ngulet pisan gitu ngulet nepi ka hoream pisan gitu udang jam 10 ka karek muniang ya paingan teu boga pamajikan ukur boga kabogoh hungkul teu baheula oge geus si Kabayan mah boga kabogoh dina filmna gini tara nepi ka kawin sih teh henteu tarangan ukur sigana mah kaburu mu jadi ukur kahayang ngukul gede gitu da pake keukeuh atuh urang mah keukeuh hayang ka awewena keukeuh mu pasti si Kabayan kan ucutannya banget nya kieu nya ka bubuyutna tah saleuheung bubuyutna mah ieu nya rada aya nyanyayan nya pege kena malah mah pege kena gitu geudeung itu jauh teuing ya urang teh mancung kan ka jero sigana mah kan model cerita si Kabayan mah pokona mah aya bobogohan ukur dicipta-cipta gitu aya rajeun kabogohna daekeun kolotna ulaheun geuningan segala we bingung bener gitu kan urang mah teuing kumaha jadi resep teh ka
ka sosok si Kabayan teh. Sosok si Kabayan teh. Soalnya ya gue banget. Anjing. Asli aing. Gua ngadol. Heh, jigana mah resepna teh ku pangadulanana mancing sia teh mah nya. Ya memancing atuh. Ieu we can cai saat mah. Tak gitu. Jadi otakna teh pinter tapi na belegugna aduh. Ngan urang mah pan si Kabayan mah sok sakabung masuk. Ieu mengalalakan karena berhubungan jeung bubuyut si Kabayan jadi ngobrolkan teh eta we tentang karakter-karakter si eta. Nyai kuring udah ukur resep ku ngefans gitu. Eta gitu euy. Saha nu ngieun teu ngarasa. Da ari nu anu ngepen mah gede sarada ge ngepen. Karena ngalegendaris teh ngaranna si Kabayan teh. Urang mah disebut ngamumule lain da nya mah ngamumule pengedulan mah nya. Lain atuh. Da hayang mah urang oge nya lamun cerita-cerita baheula si Kabayan mitosnya eta mah nya. Mitos. Ukur dongeng. Bener mitos. Da hayang mah urang ge disebut mah Spiderman. Satu mungkin. Si hayang sepeda kan dibungkus atuh gelo si teh. Sepeda mah dibungkus. Kabeh si teh. Hayang teu bisa aing Kabayang aing dibungkus moal teh siga leupeut. Gitu nah urang udah si Kabayan padanya. Bener tah urang mah mata kunaon urang. Tah urang bersahabat jeung si bubuyut si teh kahiji dina naon teh karakterna postur tubuhna hampir mirip jeung si sosok si Kabayan jeung Ucing ya. Jeung Ucing jeung Muning ting da emaknya nya. Sok ayeuna si Kabayan mah ka zaman heula muning. Jeung muning. Ngangon muning. Akan lain nu manehna da teh tuh. Geus nyeta da eta kudaek di muning si goblok. Muning. Da sebenarnya si Kabayan mah teu boga nanaon. Teu boga nanaon. Si Kabayan mah teu boga nanaon. Eta kumaha ku resep wae nya. Beter masuk urang ge ada resep urang jadi si Kabayan teh. Karena sosok si Kabayan teh muning nu batur sia teh mah. Da keur nyieun film namanya menyarek ngadadak meuli heula. Da ayeuna muning BPKB ngan naon sih si Kabayan mah ukur boga topi piraku meureun teu bisanya teu bisa piraku topi meureunna si Kabayan mah terus sarung eta we sakitu-kituna da urang lain mau make sarung diinyeum kayak gitu cing atuh ulah nurutan teuing lah maksud teh jadi model anyar we nama si bubuyut si Kabayan mah diropea supaya naon supaya si Kabayan teh aya kadaek sempat urang diropea nya ku pamajikan emangna teh motor diropea dimodifikasi aing si Kabayan sosok si Kabayan rek dimodifikasi ya make kupling enak. Alah pokoknya maka para penonton sadayana ya nepangkeun mah ya bubuyut si Kabayan. Jadi bercerita tentang kelakuan si Kabayan ya paling sekian persena lah nya. Jauh keneh. Jauh keneh lah ka sosok si Kabayan. Ku ngepen sungkul resep gitu. Jeung ulah hayang sebenarnya mah. Kalakuan ngan teuing da ku resepna nya. Ya alhamdulillah sih nya ai urang sorangan kalakuan mah nya urang soleh gitu. Cenah Bob bisa teh kalaka soleh jadi. Ya si Bob. Jadi bubuyut si Kabayan ya. Kalau tonton mah dina video-video shot anu sanesna ya. Pokona mah banyak pisan. Tong hilap ya kotana meureun ayaan. Mun kotaan sok. Mun kotaan sok we lah. Ngomong kontar ini teh ka stasiun. Nanyakeun kana boga masjid. Keur sementara mah kitu lah obrolan-obrolan jeung bubuyut si Kabayan nya. Da ieu mah ngaluarkeun ide-ide cerita tentang bubuyut si Kabayan teh gara-gara ku ngepen Gara-gara ku ngepen resep kana kalakuan si Kabayan anu sasederhana eta santai tapi kan manehanana mah teu boga beban, teu boga naon. Bae we dinyeri ku batur ke cicing we. Urang mah ieu boga baturan ge santai ninggal. Eta mah. Jadi we nyaho mau jadi we nu malaturan. Gitu. Kitu we nya sumpah guyon dina dangat ayeuna mah ya. Braikeun.
Hai.